diharap cek Kangjeng Nabi kade diperkirakan cek ahli sejarah ahli tarikh sekitar tahun 1500 Hijriah kuari 1420 seberapa opat bakal terjadi tahun 1500 diperkirakan tahun 1500 entah sabaraha 500 sakad itu ngan di jero tahun 1500 etalah hiji bakal datang ke Mahdi Al-Muntazor Kangjeng Nabi gaduh putra namina itu Siti Fatimah nikah ka Sayyidina Ali gaduh incu Sayyidina Husain nuju didongengkeun ayeuna di mingguan Hasan Husain gaduh putra deui Sayyidina Husain teh Imam Zainul Abidin gaduh putra deui Imam Bakir gaduh putra deui Syekh Ja'far Shadiq gaduh putra deui terus tek aya Imam Mahdi iraha eta Imam Mahdi turunna Imam Mahdi turun teh di mana-mana ahlul hawa geus ngelehkeun ahlul haq di mana-mana ahli maksiat geus ngelehkeun ahli taat di mana-mana di lembur Cilongok geus loba nu mabok di mana-mana di Cilongok geus loba nu zina di mana-mana di Cilongok geus loba pamalingan di mana-mana pamarentahna di Cilongok belah ulah sa Indonesia di Indonesia mah gede teuing di Cilongok bae pamarentahna RT na geus teu bener sakumata di Caki Sarip jore jasa RT di urang mah dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi jaro jasa pasti bae tuh ngabandingkeun jeung RT tah ieu nya di mana geus areleh nu bener kudu salah di mana awewe geus teu marake tiung di mana awewe bujalna geus nongtot di mana awewe ping-pingna geus diumbar di mana-mana awewe bobogaanana geus dijual dihutangkeun dikredit ambalayah perkreditan nah ieu bakal turun Imam Mahdi memeh turun Imam Mahdi riwayatna Masjidil Haram pelatarana dilebaran heula kuari geus bukti ulah sok ngomong bae memeh dilebarkeun geus ngomong bae engke berduyun-duyun bakalna jelema umroh haji engke bakal aya sulit naik haji teh bakal aya penyetopan wallahu a'lam mungkin ti pihak kafir mungkin karena zolimna di berbagai negara sehingga kesulitan ke nah mulai didinya di negara masing-masing riweuh bakal kurang sinergis antara rakyat jeung pemerintah tetangga jeung tetangga geus silih bunuh bakal nanti di mana engke gereja geus aya unggar lembur urang sok ngadenge di kolot urang engke mah bakal hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja dihalangan ku baha bae ge lantaran nya nu boga taneuhna nya nu ngabangun imanna nya nu ngabangun gerejana Sumarekon gereja wah luar biasa BSD wah sakedeung deui di daerah Kendal di Meuleuh sekretna pohara jasa mun camat tanda tangan gereja pangheulana ka neraka camat bupati tanda tangan gereja insyaallah jadi suluhna pengikutna tuh jadi panghurung lah tiga deh